Yo lewat aya hareupeun. Oh jadi langsung Oh, langsung geuk ieu ge rada ruas ningali eta teh da kahanap teh napak. Heeh. Geus cenah sia tong balik, anyar balik itu cenah geus jam 2 heuh hayang balik dah. Ngagidi gua, aya sukeun pan ngagali, heeh. aya si lombang teh pan urut ngagali teh dituruban Dari deui. turupan Heueuh. da can anggeus Can ureunannya. angeus poek, ngagebros ka dinya. Dibrosotkeun motor mana lompat ka ditu motor ngagoler solokan hari weus-weus. Aya sok kunaon cenah, aya pocong di jalan cenah ngajepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, malam ini kita mendatangi narasumber lagi ya. Untuk narasumber kali ini akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor. Yang penasaran gimana ceritanya, lanjut tonton sampai selesai. Asik. Untuk narasumber kali ini kita kedatangan sesepuh. Sesepuh budak ngora baheula. Sugan gitu mang tak pernah ngalaman kejadian-kejadian, pernah didatangan atau pernah ningali atau pernah ngelebat teh hungkul gitu. Terus iya sok sering pernah nyata lamun digawe di wetan di Marangna. Sok sering ngamprokan dua. Oh, Purwakarta. Purwakarta ieu tah Sukatani. eta caritana kumaha tah mitina mah? Caritana sok ngadamel kan gawe kan peuting. Gawe peuting. Balik itu jam 1, jam 2 sok lewat makam kayaknya ka Wardoy. Tak pernah ningali nyata tepugu-pugu teh datang. Ting di mana bijilna eta ngajirim. Bentukna maksudna eta juri-juri jenisna naon tawa? Jenisnya eta nyata awewe, Wak. Oh, kunti Ieu ureunana. ting kunti ting naon ieu pas keur leumpang teu katingali. Bas begitu ieu lewat aya hareupeun. Oh jadi langsung Langsung hareup. geuk ieu ge rada ruas ningali eta teh da kahanap teh napak sakieu wa Oh jadi sajengkal. ngangklang gitu Ngangkang ureunanya. sajengkal mah aya kana taneuh teh. Buuk teh ngarumay ka gigir sabelah. Make pakaian bodas tangan panjang androk sakieu hideung warna hideung. Pakaian potong lah gitu Pakaian meureunan mun aya sepotong, namanya jadi kaluhurna bodas kaluhur bodas kana pideungan bukna ka dieu sabelah da ieu ge teu nempo beungeut dengan ningali kahanap sajengkal teu napak ieu rada ruas rek balik deui bingung da geus peuting nya kapaksa ieu sabisa-bisa babacaan gitu supaya eta eueuh alhamdulillah ieu mapatkeun babacaan sabisa-bisa teh ngaloyong ka belah kidul ka ditu kana caringin gede wa. Jadi di kebon meureunan gitunya Di ngalewat. jalan, Oh di jalan. Ieu Jalan sakola TK, kampung. sakola eta di wetan di Wardoy. Di Wardoy makam. Heeh. Posisinya emang caang sih, tapi Caang. ternyata datang teu kanyahoan gitu Sepi meureunan nya geus jam hampir jam 1 itu balik teh cek nu boga mobil geus cenah sia tong balik. Heeh. Itu geus peuting cenah jam 1. Da kapayang balik dah. Teu geunah cenah geus ngendong di dieu cenah teu puguh. Balik Pak, nyata eta teh pas keur leumpang teh teu kanyahoan datangna jelag hareupeun. Itu rada nyarewas atuh keur leumpang teh puguh-puguh jelag hareupeun. Bangun sekolahan. Henteu jadi sakola geus aya tadi urut makam hungkul jadi TK teh dibangun teh luhureun makam. Tah eta ge memeh kajadian ieu teh tukang cilok beurang magrib lah. Sore keneh lagi sore magrib. Setengah genep tas dagang didinya di Wardoy. Pas leumpang teu puguh maneh teh keur nanggung jual aya awewe nya awewe eta teh meuli cilok cenah 5 ribuan
ke tukang cilok teh di berean di wah ladangan. di ladangan 5.000-an cenah make kecap make saos make pas dilieu teu puguh ka mana lompatna si tukang cilok teh ribut lompat ka material bari jeung cilok teh bararahe da ku sabab sieun teh Buru-buru mangkat. cenah kunaon mang di ditu cenah aya awewe make androk hideung cenah bu dieuna bajuna bodas bukna teh ngarumay tas eta ge moal bina jeung teh eta jadi siga nama sarua meureunna nu di tempo teh eta aya di tempo teh cenah di ditu teh da kuyu barudak dina teh cenah bang sabar heula dibere minum geus sadar teh manehna duit teh ditempo wah teh daun nangka duit teh jadi daun dari nangka. daun nangka tak percayana di dinya manehna magrib ieu peutingna jam 1 balik tak pas ngajirim eta urang teh hate teh aduh pengen buah eta cing tukang cilok teh asli teh mata sakali di dinya kedua kalina eta mah disasabkeun wah Disasabkeun heeh sarua peuting eta gitu. sarua eta mah magrib malam Jumaah hujan ngaririnci balik gawe keneh saha nu disasabkeun di dieu urang keneh disasabkeun wah tambah 3 kali baju dilaan turunkeun kana palka tinggali panon hungkul wah lain bohong ya senal di jingjing gidi-gidi gelompang ai bras aya di mana di cadas ngampar eta cadas ngampar teh geus kari meuntes kana jembatan wah balik deui nguriling deui balik deui balik heeh geus waktu geus beuki peuting geus jam 7 gidig deui di dinya teh nyokot lempeng da tadina sok jalan dieu gidi-gidi gadinya ai plos teh kana makam kana sawah eta di sawah teh geus moncor kali meuntas ka dieu kana sasak balik deui wah muter deui pika 3 kali muter teu sadar eta teh teu sadar ai ka 3 kalina balik deui teh kan urut plos teh kan eta dipikir cek urang eta teh tadi teh geus kadinya tapi teh samemehna teh katingali meureun jalan teh katingali jalan teh curug teh dikeun teh katingali wah poek mongklek eta geus moncor kana jalan nu bener hate teh jolki eta teh cenah jalan teh eta tadi geus kana sawah tinggal meuntas cek urang kunaon hayang balik deui eta bebejo ka dunungan isuk-isuk da ku susurian kabeh sia cenah burung kumaha cenah eta cadas ngampar teh geus ngeunah cenah karimah teh kana jembatan heuh teh sadar teh cen teh dikurilingkeun kadinya bos kana makam karimah teh kana sawah balik deui eta nu dunungan isuk-isuk kadinya kok rame ada pada nyengseurikeun sia mun aing mah can dikuliah 1 juta moal sudi geus pernah kuliah ngalewat kadinya emang sering di dinya wah tempatna angker meureun angker eta teh cenah aya jurig teh disebutna teh Ki Obo makam Ki Obo makam Ki Obo jadi kasohor gitu jadi sok puter giling wae cenah gitu sering baheulana teh sering lamun mentas ka dieu jam 1 jam 2 dina wahangan ieu pernah cek batu rame jurig gunul aja jurig gunul dina ieu teh tah di wahangan sering di wahangan itu ieu keur pasir ge katempo ancur-ancuran buukan teh hidung beri kecepekan cai di wahangan teh Pak peka kalap di lemah genepan ngala pasir dia pernah nyata gitu pas mentas ancul-anculan dina leuwih teh ancul-anculan siga bola meureun siga bola ya gunul orangnya begitu mentas teh karuas wah ieu jurig gunul teh mentas eta teh sadar bari ngigir kos keuyeub bari memoa neangan lokrak asli neangan eta padeungeul sidik-sidik kieu bener cinta ancul-anculan penasaran boga HP HP jadul disemprotkeun di deukeutan hayang teh kalapa garing muter dina leuwih kikituan tamaha teh tukang dieu lompat astagfirullahaladzim geus teu sadar ka imah teh jadi kumaha cek batur mah cek dunungan di wetan ge barudak sia mah cenah uyuhan mun aing mah sudi teh mana atuh ningan ieu beregeran keneh isuk ka dieu peuting balik teh mana tuh jam 2 jam 3 ge can pernah cen sering ini wae teh keur ngagali makam balang nengah ge
anu ku jalan kareta wardoy Oh nya eta nu benang 1.700 Pak miluan ngagali eta kumaha teh aya anu aneh kan biasanya sok aya nu belageran nu balageran teh menang 5 Pak. nu belageran Heeh. Nu balageran gitu teh tapi ai si awak mah geus patulik sak geus eueuh daging cuman si Tulang. boeh ngagelempeng Oh, keneh si jadi boeh teh ngajepat beuteung gitu keneh. Heeh. Menang 5 eta di kuburan eta besukna ngagali wah urang teh yo menang 5 kuburan aya jam 12 teh kudu supir teh cenah geus ya ulah balik kurang bongkar milu bongkar wah balik teh jam 2 Peuting peuting ngabongkar buang makam teh pasir ka Oh, Cilamaya Cilamaya. heeh geus cenah sia tong balik anyar balik itu cenah geus jam 2 heuh hayang balik dah ngagidi gua aya suka pan ngagali Heeh. aya si lombang teh pan urut ngagali teh dituruban Teu deui diturupan. heuh Da can anggeus can urang angus poek ngagebros ka dinya asup korek Pak. kana liang eta kokosehan teu eling nya isukna urut ngagali pan gurawah keneh Heeh. peutingna leumpang ka dinya di bapoek gejlig teh kan urut urut Atuh ngagali reuas geus wah. teu kokosehan aduh ngobrol di ditu sia mun aing mah cenah geus moal bisa naik meureun cenah ngompor mana jero kuburan asli Ngompol. heeh dasar sia mah cenah kasieun matak cenah sia mah jurig teh lain sia-sieun ku jurig cenah kalah jurig cenah ku sia asli teh mah urang 8 tahun teh di wetan mundar mandir jalan kasebut serep gitu cek batur alhamdulillah cenah nepi ka ayeuna teh Jongjon ya. sering tah di jembatan wah jembatan Reunghas eta pementasan Heeh. sia cenah ulah liwat ka dinya di atas jam 10 wah ieu mah dah hayang balik niat tas digawe gidig-gidig necaringin menol wah enak Reunghas doyong Heeh. aya suku ucang-ucangan coba lamun sejen luas moal melempang Katingali ku amang. katingali ai sirah kaluhur eueuh cuman seret cangkeng wah ucang-ucangan suku-suku emang cek barudak teh nya geus sia cenah ulah lewat di jam 1 itu aya naon pokona cenah sia lamun nyaho mah cenah matak sieun we asli teh urang Liwat teh jam meureun 8 eta teh sore keneh ge nya. sore aya sasak gantung awit anu ku gombong Roket roket anu ka ditu nyumpang kana galang ka dia numpang kana dahan Reunghas eta nu gede Eta. dan Reunghas lain geus puluhan tahun Heeh. suku teh sakieu wa seret cangkeng kaluhur mah eueuh teu katingali arek meuntas sieun di dempet wa da suku teh ucang-ucangan hidung panjang gitu bulu hungkul Bulu oh jadi bara kira-kira panjangnya sabaraha ieu tah? nyarek nepi lair Reunghas teh aya lah 2 meter 2 mah meter ya. jadi si suku ngamai teh hampir nepi kana galadag jembatan wah Ya sekitar 2 meteran umeureunna 2 sukuna meter mah hungkul aya ge lah nya. pas ieu rek meuntas bingung sieun ka dempet Heeh. ai teu meuntas cai gede keur caah Kitu ya meureun suku teh. suku teh ngamai wah jadi teh pan jembatan teh kitu jadi suku teh ngamai cangega Jadi ngolongan jembatan yang meureun mun liwat teh. urang rek kadinya teh sieun di dempet Heeh. ai kaluhurna mah eueuhan cuman kahandap Balik deui apa dituluykeun? henteu itu bingung arek meuntas Cilalawi anyar caah Cai gede. ieu mah dibuka sendal kaos dibuka katempo dibeungkeutkeun katempo panon hungkul la haula bacaan tapi alhamdulillah tah eueuh tah si eta teh suku teh teuing ka mana lumpatna ieu ge leumpang teh kos keuyeuk bari ngigur bari gurudug gandeng da kating caker-caker teh wah karibut deui tang ka dieu sia kunaon aing teh aya nu megat mun aing mah cenah meureun moal bisa mantau mah cenah goler bae di sawah gitu pada urang mah cinta niat tas usaha Ya rata-rata geus balik gawe wae gitu nya balik gawe yang di balik gawe wae peuting da imah balikna peuting wae jam 1 jam 2 eta kudu nu ngade dicara bisa ulah balik mun nyarita teh pas diseungseurieun ya asli meureun wah mun ka ditu teh diobrolkeun teh barudak teh supir-supir dunungan teh pacing calaka
sia mun model aing jadi kuliah 1 juta mau sudi aing mah cenah. Komo nu jirim gitu asli orang. Jadi lamun balik ka pagawean nyaritakeun panggih jeung jurig teh sigana teh geus biasa ya Geus berarti. biasa mana nyareng ngomong gitu sia mah cenah lain jurig lain sia-sieun ku jurig cenah. Kalau ge jurig sieun ku sia cenah. Urang 8 tahun tah mondar mandir ka Malang mah. Alhamdulillah wah ngan sering gitu nempoan gitu. Lamun nu di dieu teh kumaha Mak tadi teh caritana teh? Anu di dieu mah eta mah keur aya imah kosong. Warung tadina teh rame imah kosong panggung kos kieu wah. Ya balik ngarit, balik ngalas sulu budak ngarit, ya ngalas sulu. Jam 12 teh kieu urang cicing heula cenah mang. Beurang teh nya jam Beurang lohor. Geus teh capek aya talupuh kieu. Panto nutup kabeh da jelema geus eueuh ngontrak di Tegal Miring. Keur ngeunah we ngaranna kieu ba bari tos nginum teh ngarokok. Kecrot eta mah ciduk. Kana beungeut. Ujug gigi nyiduhan kitu nya. Ku sareat eta ciduk di mana lamokot ciga nu urang direhakeun dikecrotkeun kana beungeut. Lamokot luak liuk da panto dikunci. Jelema eueuh nyara kumaha teu kalapna. Eta sadenger budak nu ngarit borangon kot ribut di babaranting. Asli tadi mah sering wah. Emang kacaritakeun sering apa? Sering tukang es aja harita dur lohor teh. Katingali suku ucang-ucangan Gardu eta. Dur lohor tukang es cendol. Pika kalap kekeleueuhan lompat ka itu untung teh di teh bahuar jendat. Bisa mah ribut ka teh kekeleueuhan mah. Naon cenah mang? Wah cenah anu begat. Katempo cangkengna hungkul cenah sapotong di mana piraku cenah lohor kieu gardu listrik. Pika teu sadar wah. Untung teh anu bisa jenatna teh war. Jampean mah teh. Asa teu percaya cenah tengah poe emang di dieu mah. Kajen teh Daerahna tadina meureun ai betona kampung ieu emang kampung kosong keneh apa kumaha aya? daerahna ieu teh teh alanyar kampung teh da soalna tonggo ge loba makam. Tatonggohon ieu makam. Jadi makam teh gugumpul. Ka dieu katonggo teh. Tah tonggo sisi jalan teh jadi makam teh gugumpul dari mah makam keluarga. Ai di Tah di dieu aya genep di ditu 7. Jadi setiap lembur teh aya jadi imah makam keluarga. Makam keluarga emang di lembur mah sok kitu aya nya. Kemudian tadi imah Kang Odi Di ditu. eta yang dikurubkeun teh tukangan imah ada keluarga teh ngitung eta tadi dituduhkeun jalan ka leuweung teh wa. Nya sering teh. Di dinya naon teh? Sering kacaritakeunna. Keur muat pasir. Di lokasi penelitian kanang hayam di jero. Di handap teh di dinya teh. Di lokasi pasir teh keur ngeunah wa keur muat. Mau jelog-gedeg hidung. Jam baraha eta? Jam 8. Peuting. Peuting muat duaan. Supir teh keur cicing akhirna di hareup teh. Pas babaturan nempokeun, "Mang cenah. Tuh naon cenah digirun?" Tempat teh tempat mah jelog-gedeg hidung wa. Jangkung teh. Jangkung. Nya urang ribut cingkup dibabetkeun duarana teh. Keur muat lompat. Pas supir teh ngagebul-gebul kana panto buka. "Mang aya naon?" "Buka buru panto." Buka ku supir teh ngobrol di aya naon? Urang cenah muatna mau diteruskeun kunaon ceuk babaturan. Anu ngajirim hidung. Aya cenah urang muat kumaha ceuk supir teh. Urang moal anggeus cenah wayah nunguan ka isuk atuh cenah ayeuna ka jam 9 nunguan ka isuk wayah kumaha cenah urang kudu sare di dieu. Kajian balik Kajian eta mah urang mobil geus sapotong mah. Tuluy baralik kemarin Nya apa? henteu da bingung Dituluykeun. Cenah mah geus urang dina topi ceuk supir teh. Heuh cenah babaturan. Keureuyeukkeun urang teh. Tapi teh salila dikeureuyeukkeun aya terus apa? Eueuh wa sehari teh emang di kanang hayam teh sering wah. Sering jatan nu sok paribasa ningali pocong teh lompatan teh kadinya kok kandang hayam eta tengah poe aturan sok seuring ngajeureih di dinya kayaknya lain bohong eta teh kandang hayam tempat serem gitu dinya ge sering beberapa kali aturan mobil keur maju di curang nabak rek muat nuturkeun wa ngalayang beurang peuting urang di
muatnya dia cek supir teh naik cenah mang naik kana bak jeung baturan di teh tukang duaan ya. tukang teh wah ngalayang nuturkeun kos Ah. kos lalai ngagalabak Bodas. hideung Oh hideung. hideung eta nu nambongan teh Hmm. nya sadu teh kalap orang kalah nyempor na topi teh kieu jeung baturan teh mang cenah naon eta nuturkeun di luhur cek urang teh kalangkang aing cenah tempo kos lalai asli teh mah lain Nuturkeun ieu, nuturkeun nuturkeun mobil. mobil kalapna masuk sieun diranggeum Heeh. urang teh cenah Ya punuk. tama cenah kelong wewe oh banyak kelong wewe gitu cenah gaya mentak dinya mah sering lah sok sebutin pocong-pocong urang udah geus biasa teh kanu kitu mah Bakatku sering teuing bakatku ngeureunana sering dia. teh geus aneh komo model kitu mah Pak awi menol Heeh. awi Tangkal awi. satangkal awi menol Satangkal saleunjeur sa apa? saleunjeur sok kitu koloyong menol ka jalan ieu mah sok ngahaja Puguh-puguh wan meureunna. hah Itu puguh-puguh menol sok ya. menol satangkal Heeh. ieu mah sok dicekel we tungtungna teh Heeh. sok digebreg-gebreg naon ieu teh kitu hayang mah ditempo teh leuna naon wa oces nya nyaho teh oces Oh, oces. tah dina eta teh numpang kana tungtung aya awi awi ngora menol masuk ngahaja digebreg-gebreg lamun heueuh sia jurig digebreg-gebreg kieu Tong ngaganggu. tong ngaganggu da aing ge sarua sia liar aing sarua liar sok digebreg-gebreg mah tempo teh oces wae tempo teh tungtungna teh ngadangan pucuk awi teh Eta lamun nu beurangan mah geus ngabret teh meureunna. anu borangan sorak kadal ge disebutkeun naon Pengurasakan kadal gitu. kuborangan ai urang mah geus biasa teh Tapi lamun di daerah luar sugan gitu mah urang pernah gawe atawa indit ke daerah luar kemana pernah pengalaman salianti di daerah ieu. can pernah soalnya ieu mah digawe jarang jauh Oh, jarang. jarang paling ke proyeknya lah tara puntas-puntas ke daerah Batu sok di bentar Dan memang meureunna daerah ieu teh kasebutkeun daerah nu lumayan meureun tadina kan masih jarang meureunna kampung nya. jarang asli di dieu mah da soalnya tempat nu kararitu ieu ge budak keur imah nu tonggoh wa keur imah nu tonggoh kana mah pindah ka dieu budak teh ku di dieu teh cing teh ka warung dah keur sia warung dur magrib aya lanceukna mawa motor budak leutik di tukang nangkon di tukang teh cenah ngagaya apa sileungeunna teh si ramu-ramu teh sagede cau ajrok teh nu bodas buanana kita ai budak kan budak leutik meureunnan jelas ningali ciga nurut ngarontok gitu cenah ka budak teh ciga nurut ngaranggeum tadi tonggoh di dinya daerah ieu kana pas loba makam eta leungeun hungkul apa emang aya jadi si leungeun teh leungeun hungkul duaranna jadi si ramu-ramu teh kos cau adut ai budak leutik meureun can boga dosa katingali ieu cenah nuturkeun siga nu rek lanceukna teh nepi ka imah teh kan motor teh di Bragun sia kunaon teh budak cenah nu leutik rek diranggum orang monos emang di dieu mah daerah ieu gal loba wa kitu salianti eta maksudna teh pernah nganyahoankeun teh eta salianti pernah ningali jirim-jirimna kan eta mah harita leungeunna hungkul itu pernah ngajirim pika teu nya teh mah da kuliah hungkul teh ramu jeung sakieu eta jadi sasiku sakieu mulai motor ge nu laliwat urang dieu mah sok sering ingat manggihan jadi si motor teh keur maju teh ciga nu dipuntangan wa jadi mater gitu ciga motor digas teh lain maju pageuh ciga nu dipuntangan mahna babacaan sabisa-bisa meureun aya motor gas tarik ngablesat dilesotkeun teh kan nepi ka nyuksruk yang motor mahna cilaka bararohak eta teh kunaon kusabab sieun pamula sorangan tapi mun sadar meureun mahna moal mun sadar meureun diheureuyan beda lo anyar keneh budak kidul kan dia Kaliwatan ke masjid kamu keur ulin ka dulurna
pas balik jam 8 kayak pocong cenah ngagoler di jalan. Budak teh mau motor gede Vixen ngajepat cenah di jalan ting tetempoan mah ting kumaha jeblos saat kan motor mana lompat kali itu motor ngagoler solokan wah hari wes ayo kunaon cenah aya pocong di jalan cenah ngajepat ayo motor sia tadi mau motor tuh cenah nasolokan disadapena Pak rame kadinya teh bisa rusuh bisa motor. rusuh tapi dah temen meureunan heueuh aya mah mah nempuh aya geus tempuh kan rame-rame di jalan ya gitu Malang biasana nangtung urang ieu Malang di jalan Malang gitu ngahalangan motor rek liwat teh jadi motor digosir dilesotkeun mahna pan motor mah gubrakan solokan aya manehna balik deui lompat balik laporan kali itu sia kunaon cenah motor tadi mau motor aya pocong cenah di jalan ditarempo ada wah datang kayak gembrang batu sarua sieun tuntunan narulungan motornya teh rame kan biasanya meureunna sok orang luar nu ka alaman teh nya nya tadi dia masuk kurang luar wae jadi meureun jelema teh nyaho teh tadi tamu aya geus biasa meureun terus sehari-hari gitu ya apaleun emang daerahnya ka teh makamku aya atuh makam 3 meter itu di luhurna makam 3 meter 3 meter kan makam hubul 3 meter panjang gitu cek batur cenah makam keramat tapi da ieu mah asa percaya teu percaya soalnya geus tahunan emang 3 meter wae ya patokna ge beuteung keneh urang ai patok mah lila cuman jadi si gunukan batu teh pan dibalai ku make batu teh baru mah di kitu teh teh 3 meter teh aya emang eta sok sering jelema teh dinya nu tapa sok masih kene aya nu tapa aya malam Jumaah kadinya teh da mun ieu sok kadinya teh mun ngalasuh gitu sok aya aqua gelas perut peuting cangkang rokok urut kopi cenah dinya teh nu geus nganyahonakeun apa ngajerim teh bangkong budug tuh segede galon itu segede galon cai ngajentul teh cenah lamun geus bijil teh ngadangung cenah matana kos baterai jadi caang gitu maksudna hurungna jadi kos oh. baterai cenah hurungna teh bangkong teh cenah segede galon gitu urang jelema keur kieu husu meureun nempo kitu mah sanu teu kalap reuwas kabur tapi nu apaleun gitu eta makam saha gitu tah model sugan seh atau intinya teh di dia ditanyakeun teh makam saha nyaho cenah di makam saha ngancek batur geus puluhan tahun ai carita-carita gitu pasti loba keneh lah nya ai masalah di pangalaman di lembur sorangan keneh mah ditu asli wah di lembur Cisalada di Cisalada aya lembur mah asli Cinangsi lewat nu ka kanan saeutik Cinangsi mah nu ka kiri ya lurus mah ya perapatan ka kanan eta lembur di dieu wah di dinya tadi dinya kumaha tah dinya mah sok sering wah ya urang lamun keur kieu ya jeung barudak ya di ngariung kitu jeung budak ngora ngobrol ketepek tapi eueuh jiri mah sora nu leumpang make sena capit kumaha ketepek aya budak pos nyempon wah anu disada cenah sora naon juga sora kuda leumpang ketepek budak pos nyara rempun wah cenah nu wanian tempo naon teh cenah paling lalai lain cenah sok dengekeun jaremping ketepek ke sora kuda men sok disampeurkeun hadap-hadap deukeut naon tuh cenah sia teh ketepekan wae ngaganggu eueuh teh wa aing sarua teh sia meureun keur liar aing sarua keur nongkrong keur begadang masing-masing we puting urang teh baralik deui jeung budak teh lihat ketepek deui aya deui teh pede sabrotan eueuh jiri moh naon pas kuda kumaha lompatina jalan aspal tok ya mun jelema urang mah jelema make sandal capit lompat teh beda ketepek tapi eueuh jiri mah urang sering gitu di dinya mah kumaha meureun bareta mah nyingkur pisan meureunnan nyingkur wah urang pernah di Salada balik digawe na mobil jam 8 mah wa arekan ojek teh geus eueuh
Peuting dah Jaga hari tama jam peuting. 8 ge peuting Oh ulah jadi jam mah. jam 8 teh di Cisalada mah geus eueuh Geus wah. teu wanian Geus mah. teu wanian. Leumpang aya cek supir teh sia cenah leumpang ka dinya. Heuh nya geus ka Manado itu leumpang wah. Jam 8. Da ieu mah sok biasa mun balik teh di peuting, kaos teh dibuka wah. Ka tempo panon hungkul dibeungkeutkeun, calana digilingkeun, sendal dijingjing wah. Geus Gidik-gidik. ngajaga bisi aya Heeh, nanaon nya teh bisa ada naon teh pan lumpat aing Heeh. suku teu make sendal mah lumpat. Bebas. Leumpang wah. Isuk teh da aing teh jalan teh ka dieu. Heeh. Gidik-gidik leumpang. Parwek mah. Poek wah teh kana curug-curug acan ieu bari ngaroko. Hate mah geus babacaan sabisa-bisa. Ai pas dina parapatan eta pentogan makam wah Heeh. leumpang. Itu asa ti tetarajong wae kana naon, meus-meus beletuk, meus-meus beletuk. Penasaran wah. Nyekreskeun Korek. korek api, cekres, ieu keur can kawin kanu ieu wah. Heeh. Keur di ditu keneh. Ai kecese tengah makam wah. Dikeceskeun teh paingan suku ti tetarajong. Padahal mun najongan tutunggul eta di tengah makam wah sedengkeun isukna teh anu tas maot. Pan ieu teh nyaho. Heeh. Tas maot cenah. Da emang pas kanya teh mun seungit ngahiliwir minyak wah. Eta pas cekes korek di tengah makam eta lumpat wah kebon sampun nepi kalingi sajalur itu kot bararen wah. Urang ku teu sadar. Jadi ngaprak ke makam gitu. Jadi ka makam kitu meureun disasabkeun teh kumaha da tadi isuk ke ka dieu belok teh ka kanan. Heeh. Emang kunaon jadi asa lempeng nah hate teh kitu. Rokok dikenyot, penasaran. Sadar-sadar teh geus di tengah Aing makam. keces itu leumpang teh asa diak-dikduk wae da isuk ke cen teh leucir caang jalan teh nang maping. Ai keces tengah makam wah. Padahal mun suku teh najongan tutunggul, batu nu nararangtung teh gitu. Temu kecekes. Astagfirullahaladzim teu sadar wah kebon sampo sakitu sapanjang disuruduk itu kot bararen tah beungeut teh. Bubrag teh ka tengah imah. Ka lembur nya. Aya kunaon? Urang cing teh leumpang. Dieu teh kadinya balik eta si males digawe. Aya cenah atuh luluasan lain jalan ka ditu kan ojeg heupeung eueuh cing ojeg teh. Di mana? Oh teh di tukang tuh. Eta cenah nu suku bararen gitu heueuh teh. Leumpang teh teu sadar teh ngobrol dinya ngobrol. Dibere cai heula tetangga teh dinya cenah nginum heula. Kunaon jalan dinya tuh cen teh da sok biasa kadinya. Kunaon ieu jadi leumpang teh cen teh asa ti tatarajong. Ya pas cekres sia mah cenah uyuhan ludeung, peuting teh cenah Haji Mursyid di dinya tas dikuremkeun nya. Heeh. Padahal teh nyaho teh nyaho dari mangkat isuk. Heeh, mangkat Aing isuk. nguremkeun lohor. Pamasa jalan kitu teh ngos sampo. Teu eling nya disuai-suai itu kot bararen wah. Eta ka sampo kan sareukeut. Heeh, sareukeut. Ieu beuh teh. Dikari nya teh astagfirullahaladzim. Teu sadar tah aya aturan kitu urang mah. Nuhun Mang yang geus ngilu nyarita di dieu Mang ya. Ya sugan we loba nu nonton. Mudah-mudahan. Jangan lupa di-subscribe. Untuk malam ini mungkin cukup sekian saja. Terima kasih sudah menonton videonya. Sebenarnya lo bakenya beneran carita mah. Carita mah gampang ke masalah-masalah horor. Lanjutkan siap kita lanjut part 2.